deknya di lemur terlalu bakal susah. Komo hari nabuh mah di masjid di cicing. Adan we. Aya eta basa bulan puasa di udag-udag ku masyarakat teh naon? Adan aing salah. Salah kumaha? Oh, aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees. Aing hudang-hudang poek aing juga daing magrib. Padahal teh hujaneun. Yo cetrek karena pangeras suara aing tidak ruas kaburitan yo adan we. Allahu akbar Allahu akbar. Ai ret kena jam dinding kena 4:30 atuh puguh nu ngabuburit teh buka kabeh. Grapek pikir ku sia saru teu amak meureun. Da dewek teh kulantaran era cek dewek teh hoyap da ieu mah keur latihan cek aing teh. Eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu di kepung tah tidinya aing mung ngicak di masjid teh. Si goblok. Aduh ampun aing. Alah. Ngomong zaman Asep Show mengening di TPI. Bari ngabuburit aing teh sangu geus asap setengah genep teh. Deungeunna aya kolak keur teh secangkir pangirim tetangga. Jetrek kana TV teh. Da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna. Kieu we lalajo Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan. Sangu geus asap di hareup teh geus geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak. Jokerla ku aing teh hees. Ai eling-eling adan keur tungtungna. La ilaha illallah. Korejat aing. Kokocok we. Allahumma lakasumtu teh gini. Barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan. Dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh. Anjir aing teh hees teh lila geuning. Atuh puguh we bukan teu saur henteu. Tah kitu teh kuat-kuatna aing dari ta. Ya. Oh da atuh da urang teh geus kolot tereh paeh heueuh. Sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimang-timang loba keneh dosa. Itu ceuk aing oge. Patak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik. Oh da anu bakal kasawarga mah dalang. Kalawora teuing sia. Nah, apaan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat bakal kasawarga. Ai dalang minang tobat, minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat. Bro, aing katipu ya. Jadi ngabodor. Alah ampun. Nu alus mah nu lolong. Nu lolong duaan nyobat di kampung. Aing ngobrol teh. Lain cenah euy. Heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik. Urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh. Kumaha cenah euy leumpangna. Leumpangna mah si lain nya ka iteup. Dewek cenah muntang kana tak-tak maneh. Sakali ewang tuluy urang ngamen di kota. Ayu. Nya tuluy di mana geus menang duit, geus kumpul urang lada film. Goblok kumaha dideuleu lah sia teh. Ai heueuh cenah nya teu sadar teh lolong. Heeh. Caritana ti kampung teh udah di gunung cicingna gitu.
ini teh ngarayap pada di kampung jalan Terung Karing-Karing jalan Satapak aya laguna geuning aya nama dina Mawar Bodas mapai jalan Satapak ngajug-jug ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan aya awak rancucut teu paduli ka jeunteung euy nu penting mah keusieun nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh kakapok sakinda geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang kana tangtang aduh kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempansok gitu tah melengkung pada anu bentak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah ieu mah nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngagedug didagor cenah euy neuleuh atuh goblok apa deui teh lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nya tangka kalapa cenah pan aing mah fungsi beuntak baheula goblok nah cenah teu sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanaang wayak ieu mah geus cenah dewek bisa naik na mah bisa mah cenah naik eta ngalah kanya aing hayang nginum sok cenah daguan kumaha dinya tadiuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang bijeng luak lieur mana cenah bisa na bogana goblok pan aing teh lolong ai heueuh yo tereke do sia urang mah angseron di kaluhur kabayang ke jalan lolong naik teu nyaho tangka kalapana teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuh naon barang angseron deui kitu eueuh naon pan jokoleang berag-rag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating penyeri mengihan maneh meureun sisi kiih na teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan yo wah pupus oi lebar cenah euy suruput we dikanya wah koloteuy anjing asin oi puguh mecer lain si kalapa aja euy aduh amul lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh sugane aing teh pandek diadu pelawak alah ampun cing lah
kumaha dek kaul terjadi edeuk miga ini sih